Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun anu kusim kuring dipihormat para alim ulama, para juama, asatid wal asatidah, wabil khusus keluarga besar calon panganten Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Ade Heri kali Ibu Neng Cumanah anu kusim kuring dipihormat. Sabadana nyangakeun salam tahiyatul islamiyah langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji miwa syukur ka pangersana Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah rupina mangalangkungan kudrat kali hirodat mantena urang dina enjing-enjing ieu parantos tiasa riung mungpulung patepung lawung paamprok jonghok di patempatan nyaeta dina raraga nyakseni hiji upacara adat mangrupikeun upacara adat Sunda nyaeta acara ngaras kali siraman kersana Neng Ane Nur Ayani sarjana pendidikan putrina Bapak Ade Heri kali Ibu Neng Cumanah di dieu anu insyaallah rupina masa babara dinten kapayun tepatna dina dinten Ahad kaping 8 Desember 2024 mantena sejang adahub ka Cep Muhammad Ari Ramdhani sarjana pendidikan. Atuh mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadaya di patempatan sing tetep dilungsuran ku rahmat kalih magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saterasna teu hilap selawat miwah salam muga tetep dicurah limpahkeun ka panutan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, para tabi-tabiin tuk dugikeun ka urang sadayana anu sami-sami sejami turut mitumut kamantena dugi ka yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh miwah pawargi sadayana rupina mah sim kuring sejana okidan sejang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingan kakersana rupina Bapak Ustad pangersana Bapak Ustad Iwan anu mana mantena parantos rupina mangajejeran kana acara tawasul tausiah rupina masareng doa anu alhamdulillah rupina diserangan ku ibu-ibu ti majelis taklim al istiqomah pimpinan Ibu Haja Dede Aisyah atuh mudah-mudahan sekali deui anu name parantos kalaksanakeun acara pangaosan tawasul tausiah malah mandar sing janten kaberkahan oge aya dina qabulna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saterasna pamaksadan Sohibul Bait kersana Bapak Ade Heri sakulawargi tikawit rupina satean acara dugi ka ke dina waktosna acara hari H kaping 8 Desember 2024 pamugi urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sanes kanten acara-acarana pamaksadanana sing dilancarkeun disalametkeun oge aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Palawargi sadayana rupina mah sate acan dipedar naon ari ngaras teh sumangga aya urang kawitan acara ngaras sareng siraman persembahan Kirana Wedding. Bismillah mawitan sumalindung ka ilahi ka Allah perbeaan nu ngapiksa Mugisam
panutan Muhammad bin sana pilihan Nedang agung apun tenang kasadaya anu mayunan pilih abdi langkung saur nada jembar pangaksami para sepuh miwah palwari sadayana sok sanaos acara ngaras atanapi siraman rupina mah daya tumalina sareng kaidah agama nama nanging urang daya lepatna urang nyukcruk galur karuhun kapungkur mapai laratan sepuh urang baheula supados kauninga rupina mah ku pada nonoman sareng supados teu janten pertarosan dupi kecap ngaras kawitna nyaeta tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi munjungan dina bahasa Sunda aya kecap ngaraas anu hartosna nyaeta mentasan cai walungan anu deet kukituna kecap ngaras sareng ngaraas teh rupina mah aya tumalina sareng cai nanging anu dimaksad kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampal sampean ibu rama ku perantawisan cai janten cocok sareng loyog hiji putra anu bade mitembian ngambah kahirupan anyar ngambah alam rumah tangga seja edok gempor sumolondo nyuhungkeun dihapunten kasepuhna neng ane gelis dina dinten ieu sasatna hidup nuju cicing di hiji basisir nyawang ka tengah lautan ninggal ombak anu sakitu umpal-umpalan sareng gelombang laut anu sakitu ageungna didinya aya hiji parahu anu bakal ditumpakan engke sareng caroge tangtosna wae eta parahun teu salawasna aya dina kaayeman tangtosna wae eta parahu teu salawasna aya dina katengtreman tapi tangtosna wae eta parahu bakal ngaleoh ka katuhu sareng ka kenca anu pinuh ku rupa-rupa gogoda sareng cocoba kukituna urang doakeun ku urang sadayana ya mudah-mudahan neng ane Nur Aini dina ngayuh bahtera rumah tangga sareng Cep Muhammad Ari Ramdhani engke sim teu kacanda ku sakaba-kaba gelombang laut anu sakitu ageungna amin ya rabbal alamin sim kuring seja pepeujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngahilapkeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup ibu hidup anu parantos ngandung hidup 3 bulan ngeherang 2 bulan lumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan gubrag ke alam dunia kalawan ditampanan ku kanyahna ibu ramah hidup sasat getih anu ngalungkerah cai karinget anu ngucur tapi tetela ningan gelis kanyaah ibu ramah hidup teu aya wates wangana kukituna bral ena geura suhungkeun hapunten kana janten ibu ramah hidup geura suhungkeun pidu anak tinu janten ibu ramah hidup geura wasuh dampal sampean ibu ramah hidup geura seungitan dampal sampean ibu ramah hidup anu ngandung hartos geura angkat harkat darajatna ibu ramah hidup sakali deui sim kuring seja pepeujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngahilapkeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup ramah hidup anu parantos ngandung hidup 3 bulan ngeherang 2 bulan lumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan balik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan gubrag alam dunya kanyaah ibu ramah hidup anu tisuk-suk tidungdung beurang dijadikeun peuting-peuting dijadikeun beurang keur ngabelaan hidup upami dietang ku artos tos sabaraha taun geulis das bayang hidup tingawitan lahir duikeun kaina bade nikah
upami dietang ku meter tos sabaraha ribu metereun tilas anggoan hideuk tingawitan lahir dugikeun ka ayeuna bade nikah ku kituna sakali di brala negara sungkeun hapunten kana jantan ibu Rama hideuk neng ane geulis hidup ulah rek munjung ka gunung ulah rek muja ka sagara sabab naon gunung masuk rajen urub sagara sok rajen bedah tapi hidup kudu munjung nya ka indung muja nya ka bapa sabab naon indung batunggu rahayu nya bapa tangkal daraja neng ane inti dina acara ngaras teh ke hidup diperkenankeun deui nyaeta kamu nyuhkeun dihapunten nyuhkeun pidoana nyuhkeun ridona ti janten ibu Kalirama tekadkeun dina manah kanggo nyuhkeun dihapunten ucapkeun dina lisan kanggo nyuhkeun dihapunten nyuhkeun pidoana teh janten ibu Kalirama nanging sateacan ngucapkeun sateacan nekadkeun sok kapayun heula sakedik palih dieu di payunan hidup eta aya rupina mah cai anu di wadahan ku 7 wadah eta cai mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta cai lambangna hirup jeung kahirupan urang eta cai eta sadayana bade dikocorkeun bade dikucurkeun kudu janten ibu Rama ka hideup tawis ka tresna tawis ka deudeuh tawis ka nyaah kanu janten putra atanapi putrina hideup sok ayeuna canak kendina nu ageng ye palih dieu urang kucurkeun caina anu kahiji urang kucurkeun cai anu kahiji ku mamahna mangga bismillahirrahmanirrahim ye cai anu kahiji mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta rukun iman aya genep anu kahiji iman ka Allah anu kadua iman ka malaikatna Allah anu katilu iman ka kitabna Allah anu kaopat iman ka rasulna Allah kalima iman kana poe akhir kagenep iman kana papasten saya sareng awon ti Gusti Allah saterasna cai anu kadua bade dikucurkeun ku janten Ramana ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta rukun Islam aya 5 anu kahiji syahadat 2 salatul zakat 4 puasa 5 munggah haji ka Baitul munggah ka jalma anu kawasa di jalanan saterasna cai anu katilu bade dikucurkeun di kudu janten mamahna ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta ihsan bohong iman jeung Islamna ulah ngamun dibarengan ku kaisanan ku kabeneran saterasna cai anu kaopat bade dikucurkeun dikocorkeun kudu janten Ramana deui ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta ikhlas sagala rupi pada malahan ku dirasanan ku kaikhlasan anu insyaallah bakal ngajantenkeun ibadah munggu Allah Subhanahu wa taala saterasna cai anu kalima bade dikucurkeun deui nyaeta ku mamahna ieu mangrupikeun simbol silokana soleh jeung solehah putra putri anu soleh anu ngadoakeun ka ibu Ramana sabab non aya keterangan ida matam nu adamain kota malu ilamin salasin sedaqatin jariyatin awi ilmin napauhi awal adun sanajan jadul saterasna cai anu kagenep mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta sidikiyah teh hartosna bener beja teh ulah cek bantu unggul tapi beja dibuktikeun ku sorangan anu ngandung hartos kada percaya kana diri sendiri saterasna cai anu pamungkas anu katujuh ieu bade dikocorkeun ku janten mamah sareng ibu Ramana ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta mukorobah teh hartosna akrobna atawa deketna antara urang sareng pangeran urang sakitu rupina palawargi sadayana rupina mah name parantos rupina mah kasaksian kurang sadayana hiji murang kalih anu atanapi hiji ibu Rama tawis katresna tawis kadeudeuh ngocorkeun cai katresna cai kaheman ku janten murang kalihna ayeuna urang kupingkeun kurang sadayana hiji murang kalih anu sejak kedalisan sejanyuhkeun dihapunten sejanyuhkeun pidoana tinu janten ibu kalih Ramana neng ane cobi tinggal heula ka payun di payunan hidup aya 2 sosok anu berjasa mamah sareng ayah ibu sareng ayah payus kalian pantes hidup dina dangat ayeuna sejanyuhkeun dihapunten sejanyuhkeun pidoana sejanyuhkeun restuna teu janten ibu sareng ayah palawargi sadayana sumangga urang kupingkeun kurang sadayana hiji murang kalih anu sejak kedalisan sejanyuhkeun dihapunten sejanyuhkeun pidoana teu janten ibu kalih Ramana
calik payunan ibu sareng ayah kanggo ngaras kita abi rumaos salamina seueur dosa seueur kalepatan sareng seueur nyesakeun ka ibu sareng ka ayah. Kumaha kitu teteh nyuwun ke dia punten dina budaya dosa sareng kalepatan teteh. Teteh cantiasa mulang tarima ka ibu sareng ka ayah. Teteh cantiasa mulang tarima karena kasayang ibu sareng ayah anu parantos ngadidik teteh ti alit dugi ka dewasa dugi ka ayeuna bade nikah. Mungpi doana mugia ayah sareng ibu disehatkeun dipanjangkeun yuswana kalayan aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dina dinten Ahad engke teteh bade ngadalu sareng si Akang Muhammad Ari Ramdhani pamunggat pilihan teteh nu insyaallah tiasa janten imam kangge teteh. Mudah-mudahan ayah sareng ibu ngaridoan ngarestuan sareng ngadoakeun kana rumah tangga teteh sareng si Akang. Mudah-mudahan rumah tangga teteh tiasa sakinah mawadah sareng warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nuhun ka ibu sareng ka ayah. Dia teteh alit dugi ka teteh nikah ayeuna. Tajan pernah ngaraos kekurangan nanaon. Ibu sareng ayah selalu masih nu terbaik. Ayeuna teteh bade nikah, ibu jeung ayah tong hariwang. Teteh tetep putri ibu sareng ayah, moal pernah hilap ka ibu sareng ka ayah. Walaupun engke teteh tebih teu dibugal. Mudah-mudahan ibu sareng ayah ngaridoan teteh ngiring kasih Akang. Doa teteh nu selalu teteh nyungkeun ka Allah ibu jeung ayah sing sehat sareng panjang umur. Doakeun teteh oge sareng si Akang. Mudah-mudahan si Akang pilihan pertama sareng terakhir ka teteh. Ibu sareng ayah tos janten ibu sareng ayah nu luar biasa nu selalu nyumponan teteh dina hal-hal secara lahir atau batin. Tapi teteh dugi ka mana ge moal pernah tiasa ngebales jasa ibu sareng ayah. Mung doa nu pasti selalu teteh haturkeun me ibu sareng ayah sehat panjang umur. Teh ayah jeung ibu tong boro disuhunkeun henteu disuhunkeun oge bapak sareng mama parantos ngahapunten kana dosa sareng karepatan teteh anu karayan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ayah ngadoakeun ngarestuan sareng ngaridokeun kana rumah tangga teteh duaan sareng hiaan mugi sing pinanggih jeung kabahagiaan dunya sareng akhirat sakali sakinah wa madah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
Teteh, ya ampun, mama can bisa ngabahagiakeun teteh. Ibu sakieu nya ibu jeung aya ka teteh, mugi teteh dina rumah tangga sing samawa sing tiasa nurutkeun sing saroge. Teteh sing ngagem rezekina jauh ti ibu ti aya. Sing salamet ti lindungan Allah walaupun teu ti ibu jeung ti aya. Keluarga sadayana alhamdulillahirabbil alamin rupi nama-nama parantos ka kuping kurang sadayana kedalisan tina janten urang kali kanggo nyuhunkeun dihapunten nyuhunkeun pidoana tina dinten Ibu Ramana ayeuna urang sakseni kurang sadayana hiji urang kali anu sejaya Pempor Patarema Panangan sareng ibu kali ayana sok ka ibu lah. Abdi ampun rumaos kuseueur dosa Gusti kuseueur dosa tikawit kubrek ka dunya dugi kabeh dewasa aduh Gusti abdi dewasa mamah ngutos kahese hapunten sadaya dosa cai kembang nu nyarengan muruluk na cai soca Gusti cai soca sejak awas sampean minangka siloka rasa aduh Gusti sejak tobat lahir batin mugi Gusti ai abad anu bager anu soleh gelis anu soleh babah tangatu ahapura lahir makani batin aduh gelis lahir aja batin mamah pasti hidup pisan terhidup dedem maki aduh apa sembahan abdi nu ngayuga siang wangi Gusti siang tacan jasa mulang tapa jasa maka beli aduh Gusti maka beli kudunya maka bayar
Gusti Maha Gusti cai soca sejak awasu sampean minangka siloka rasa aduh Gusti sukasa sejak tobat lahir batin mugi Gusti ngai jabah anak ngagerak manggung ngambah kehidupan anyar gelis kehidupan anyar hidup yang tekad suci nyontokan sunah rasul aduh pangampura sok ayeuna sabadala ti ibu sareng ayah ka nenek-nenek heula ka hayang ka dia nyugun hapunten nyugun pidoana teras ka kakek sami tekedahmu barkawas dangang resmo las-las wih ujang sewa manis tanpa kecap pilihan tanpa citangis marangan wih hujan sok ayeuna ka kakek paling dia aya kakekna ye mohon sok pakai gupai nu ngebat babengkon yes,
biasa mohon. Paling dia kalebet, mangga. Febri di sini, Febri. Mana Febri sini? Ilang tungkusan harapan sirna inang memanisna karaos megatkeun asih kantos nyengit nyeri asih. Sok Neng Febri doakeun tetehna sok. Pada aya ucapan ti tetehna ka Febri sok.